para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Lukas. Yesus lebet ka kota Yeriho, sarta angkatna terus ngalangkungan eta kota. Didinya aya hiji kapala tukang mulung pajeg, ngaranna Sakeus, jelema beunghar. Manehna ikhtiar hayang ngenenjo saha Yesus teh. Tapi kusabab kahalangan ku jalma loba tur awakna pendek, ikhtiarna teu hasil. Tuluy lumpat miheulaan jalma loba, terekel naek kana hiji tangkal rek megat Yesus anu baris ngalangkung kadinya. Sumping kalebah dinya, Yesus tanggah sarta ngalahir. Sakeus geuwat turun. Poe ieu kami rek nganjang ka maneh. Sakeus turun tuturubun, tuluy ngamanggakeun ka Yesus bangun kacida atoheunana. Tapi jelema-jelema jadi ngagelendeng pokna, kumaha anjeunna teh? Bet kersa calik ka jelema anu doraka kitu. Sakeus unjukan ka Yesus, nangtung ajeg. Juragan, harta banda abdi satengahna bade dihajatkeun kanu mariskin. Sareng upami harta abdi aya anu kenging nipu, bade dipulangkeun 4 kalieun. Pilahir Yesus. Poe ieu imah geus didatangan ku kasalametan. Sabab ieu jelema teh turunan Ibrahim keneh. Putra manusia pangsumping teh rek neangan jeung nyalametkeun jelema nu leungit. Sabot jalma-jalma ngabarandungan keneh, Yesus terus nyarioskeun hiji misil. Harita anjeunna geus deukeut pisan ka Yerusalem, sarta jalma-jalma nyarangka yen karajaan Allah geus tereh ngawujud. Kusabab kitu, kieu saurna. Aya hiji jalma bangsawan, angkat ka hiji nagri jauh arek diangkat dijenengkeun raja. Sarta sabadana seja mulih deui. Memeh angkat, anjeunna ngumpulkeun 10 gandekna, tuluy dititipan duit masing-masing sageblek uang emas. Saurna, golangkeun kumaraneh sabot kami indit. Tapi urang dinya teu raresepeun ka anjeunna. Kusabab kitu, sanggeus anjeunna angkat, maranehna ngirim utusan nepikeun piunjuk. Simkuring sadaya teu suka dirajaan ku anjeunna. Tapi eta bangsawan teh jadi dijedengkeunana raja, tuluy mulih. Geuwat nimbalan supaya gandek-gandek anu dititipan duit teh ngadareuheus, hoyongeun uninga kauntungan masing-masing. Piunjuk nu ngadeuheus pangheulana. Juragan, tina artos emas juragan anu sagablek teh, kenging untung 10 artos emas. Alus walerna. Maneh gandek anu hade gawe. Kusabab maneh gumati kanu saeutik, ku kami rek dibere nyekel 10 kota. Ngadeuheus anu kadua unjukan. Juragan, tina artos emas juragan anu sagablek teh, kenging untung 5 artos emas. Walerna kanu ieu. Maneh rek dibere nyekel 5 kota. Ari gandek nu saurang deui kieu unjukanana. Juragan, artos kagungan teh ieu, ku abdi dibungkus ku sapu tangan. Abdi sieun, reh terang juragan bengis. Sareng sok nyandak sanes kagungan ku anjeun, sagala sanes pelak ku anjeun. Walerna, gandek goreng hate, saomong maneh bieu ku kami rek dipake ngahukum ka maneh. Ceuk maneh kami jelema bengis, sok nyokot anu batur, sok ngalapepelakan batur. Nyaho kitu kunaon duit kami ku maneh teu digolangkeun, supaya ari kami datang eta duit katarima deui jeung batina. Raja ngalahir kanu araya didinya saurna. Cokot duit kami ti eta jelema, bikeun ka gandek anu meunang 10 uang emas. Jawab anu diparentah. Juragan, manehna parantos gaduh 10 uang emas. Waler raja. Sing nyaraho,
nu geus boga bakal dibere deui. Sabalikna nu can boga, naon nu aya di manehna keur saeutik teh bakal dicokot pisan. Ayeuna kari musuh-musuh kami, anu arembungeun di rajaan ku kami. Seredan ka dieu, paraehan hareupeun kami. Sanggeus sasauran kitu, Yesus ngalajengkeun angkatna ka Yerusalem, angkatna di payun. Deukeut kota Betpage jeung Betania, deukeut Gunung Jetun, anjeunna miwarangan 2 murid, saurna. Terus kaditu ka kampung behareup. Sasupna kaditu maraneh bakal manggih anak kalde keur dicangcang. Tacan kungsi aya anu numpakan. Buka talina terus bawa ka dieu. Lamun ditanya kunaon dilepaskeun, bejakeun yen diperlukeun ku juragan. 2 murid tuluy arindit ti heula. Nya bae manggih anak kalde sakumaha pilahirna. Keur di udaran talina, nu bogana nanyakeun, "Kunaon eta kalde dilepaskeun?" Dijawab, "Diperlukeun ku juragan." Kalde disanggakeun ka Yesus, geus ditilaman ku jubah maranehanana. Yesus dibarantuan nitih kana kalde. Sanggeus Yesus majeng, jalma-jalma ngalamparkeun papakeanana di jalan. Di pupudunan Gunung Jetun, geus deukeut ka Yerusalem, jelma-jelma nu ngariringkeun mimiti surak ngamulyakeun jeung nganuhunkeun ka Allah lantaran geus dipareng narenjo sagala perkara anu aragung. Pokna, mugia diberkahan Raja anu sumping kalayan pajenengan pangeran. Kerta di sawarga mulyakeun Allah. Urang Parisi nu araya campur jeung nu loba mihatur ka Yesus, "Guru, repehkeun eta para panganut guru teh." Waler Yesus, "Lamun maranehna repeh, sing percaya, batu-batu anu bakal surak." Anjeunna beuki deukeut ka Yerusalem. Sanggeus eta kota katingalieun, anjeunna ngalimba. Saurna, "Tada teuing hadena upama heug maneh poe ieu nyaho kanu rek ngadatangkeun kakertaan. Hanjakal eta kumaneh ayeuna henteu katenjo. Maneh bakal nyorang mangsa dikepung ku musuh, sakurilingna rekep dijaga di pegatan ku panghalang, didesek ti unggal juru. Maneh jeung sakumaha rahayat di jeroeun kuta tangtu lebur ku musuh. Kabeh adegan batuna geus moal aya hiji-hiji acan anu nyusun sakumaha tadina. Lantaran waktu Allah sumping nyandak pitulung, kumaneh teu dipalire." Tidinya Yesus lebet ka bait Allah. Padagang-padagang anu keur daragang didinya diusiran. Sarta saurna, "Geus ditulis dina kitab suci, yen Allah ngandika, dawuhanana, bait kami bakal disarebut tempat paragi sembahyang. Ari kumaraneh geus dijieun sayang begal." Saban poe Yesus ngawulang di bait Allah, imam-imam kapala, guru-guru agama, jeung para pamimpin urang Yahudi geus harayangeun maehan ka anjeunna. Ngan teu manggih jalan. Lantaran jalma-jalma taronggoy bae ngadarengekeun ka anjeunna semu anu parogot kana saucap-ucap kasauranana. Mung sakitu dawuhan Gusti Allah.